lain di tingali maneh par juga dengan ngulang waktu naon sok ngomong aya naon teh lain urang mah bingung dan heeh di Bandungan hidup urang masih kemajuan urang mah hayang juga batu saruk seus gitu. Nah ayo urang hidupnya kieu urang mah rek minta pendapat ke maneh dan kumaha carana nih aya hirup kemajuan. maneh minta pendapat ke urang par sarua jeung bohong kan sidik meureun katingali urang oge ieu sarua jeung maneh can boga imah can boga mobil masih keneh kieu urang oge par tapi par urang boga solusi untuk bisi maneh hirup hayang aya kemajuan sok tuturkeun urang ayeuna mah kumaha ugang ih maneh mah pan lain hayang aya kemajuan sok tuturkeun urang Naon eta teh jelema teh. Hayo barudak balik wae teh tadi ngogok kanan pagawean ka angeus-angeus. Ya. Di marana ieu ujang teh tadi teh mendingan gudagi di wae siga istrikaan ngagok-ngagok kanan wae ieu teh. ieu ibu abet teh gudag jadi kitu ka dieu supaya hirup ameh aya kamajuan Ampun, ujang. Sing sok hayu-hayu atuh ka dieu urang ngobrol heula geura hayu. Sok, kenali dia di dieu. Cing, ari maksud ujang teh sita tadi kuda jadi kaitu ka dieu teh. Naon? iya ibu iya rerencangan abi hoyong hirup aya kamajuan pan ku abi teh entos we di sana kuda gidi ka ditu ka dieu da sami eta ge aya kamajuan Nah lain gitu, maksud hirup aya kamajuan teh ujang. Lain berarti kudu kuda gidi ka ditu ka dieu capek-capek. Hirup aya kamajuan teh ujang kudu bisa ikhtiar, kudu daek usaha nya, kudu daek ngadoa urang teh samodel ayeuna boga bakat urang kembangkeun. Lain kuda gidi dah kalah capek-capek tamu. anjir si ugan tak ingat gawean bah Hayang kamajuan. anjir aya kamajuan kuda gidi Jadi nyeri bitis. asli